Aing mah meuni teu kaurus aing mah boga pelakan ge. Da sibuk wae atuh. Meuni geus bulan kieu eta samujuna dipanen ge. Meuni teu kacabak pisan. Aing nah, sibuk atuh kapelakan ge meuni nu nyabak teu aing nu nyabak saha tukang kiki. Biasa sok ulin ka ieu mah adit jangan mah. Jadi aja mah sok pang jangan tese. Nulis marontok iya tangkalan. Lebaran juga laku dibawa ke pasar. Ding, gua ieu mah emang ngurek. Potong menang pisan eta belut. Liang nama bener liang belut. Lain liang orek kadut ieu. Aing potong menang pisan, heran. Aik lebaran sugan marudik kitu belutna. Aing ka sawah belah ditu, ka sawah belah dieu areuh angger. Eta aing mah. Ge carana mah aing di parapatan ngilu parkir henteu. Ngalah belut rek ngurek teu meunang, aing sok bingung da. Baik kada si turbo meureun si turbo mah boga pepelakan, boga kebon. Mah hariwang mah bingung. Bingung manehna mah. Lalalala. Eta si turbo keur naon geuningan di dinya. Eta ari keur naon turbo? Nanti lari kan ke diwasi. Ari esuk-esuk keur naon eta ngaguaran teu puasa kitu. Set puasa tuh. Ya. Ieu teh ieu. Kebon kuat teu kaurus. Emang eta kebon naon eta? Buset pelakan ieu. Ih, sia mah bener nu burung. Ieu mah bayam ngarambat, lain bayam nu ngeunah. Pelakan. Ih, Dibawa ke pasar ya. Lamun marema buset jelema mah teu gulung. jelema nu kumaha ka gulungan kos kitu di mah batur ge loba di buruana. Marema mah meuli daging geus janeh. Daging ayam. Emang geus umum. Lah, ilo katuh. Jama puasa giung ngadahar nu kos kitu mah. Karena penyakit kolesterol, darah tinggi weh. Tak nu jangan mah nu kos kieu sehat. Bener aing nu burung ting manehna ieu. Atuh apaan eta mah tah? Ari nu model nu kieu mah ieu. Jadi mah aing bel loba atuh di buruan osok kuning ini di Korea dan sia teh. Berarti Kang Kiki kan apa? Di ditu mah di luar. Buset, kos kieu teh. Wah, kamari oke mah percaya. Kamari di luar, buset. Ayo nawar 20 juta. 15 juta, ayo 10. Eta mah sia mah turba meureunnan sigana nu lieur nu nawar sakitu-sakitu mah. Ya Kang Kiki mah can apa? Ye, denge di luar negeri. Kos kita mahal. Anu nawar ka ieu ya, ka turbo ya. Nawar naon? Eta teh bang nu kos kieu ditawar. Nepi aya 50 juta. Teu dibikeun. Mahal gitu. Nyaho teh Kang Kiki kunaon coba? Nyaho naon ieu? Buset. 5 juta, 10 nepi ka 50 juta. Teu dibikeun. Nya atuh nu burung atuh nu kieu mah tuh di batur ge di buruan aya nu kitu di Korea dan. Kak matake mun hayang meuli kendaraan gampang malah kos ieu. Kumaha jadina ieu anu beuki nu kos Paling kitu. murah 5 juta ditawar coba bayarkeun. Ditawar dibayaran meureun. Nepi ka 50 juta. Dibeli ku duitna kabeh. Teu dibikeun. Heuh nya ulah kitu maksudna hayang nu meuli leuwih mahal deui hargana kitu. Buset. Nu mahal saha sih rek meulina sih? Tadi cenah anu nawar. Di bang ditawar teu dibeli, bang teh beli jual mah aja 50 juta. Jadi aing didedengekeun tita tadi. Emang kunaon emang? Ditawar-tawar doang teu dibeli. Lah emang sadu meuli ge mah nawar doang. Ih bener-bener aing tadi ngadedenge sugan teh laku nu kieu cinta aing rek. Melak ke lamun ini di buruan tong di Korea di kitu ari laku mah. Pelak mah pelak. Henteu laku ge di para domba atuh. Kunaon-naon teuing. Rasaan cek aing mah domba ge mau beukieun kana kos kieu mah. So kita apa? Di luar mah buset buat rame. Rame merebutkeun tangkalan ieu. Oh, Gitu. rame nu nawar. Heuh dibarek bareuli mahal meureun nya. Buka duit atuh bareuli meureun. Oh maksudnya dituker-tuker jeung bea sugan jeung naon. Apan laku eta tah nu kieu meureun cek di dinya laku mah. Sareng nyebut laku sih. Tadi cenah rek nalalawar. Iya, negeri rame nu nawar. Oh, buat orang luar mah mahal meureun ku dolar meureun nya dibayarna meureun. Luar mah tuh, mahal kadi ya duitna meureun jadi Tuker ku rupiah. mobil meureun, mobil nu mewah. Mah teu hidang tuh jeung mobil mah meureun. Ih nyapan mewah sugan di ditu mah eueuh. Di luar negeri kos kieu ditawar. Oh, mahal meureun. Ka di urang ka jadi imah nya meureunan nya. Oh, wah. Eueuh naonna. Emang sahabat meuli sih?
Tadi cenah lo banu nawar. Lu nawar doang, 5 juta dan 50 juta ge. Elah aing mah bener. Aing menikah itu Oh, wah iya mah pelakan ya. lah aing mah lieur cita tadi ngadedengikeun. Eta nu kitu cenah laku. Sarua aing nu burung na meureun si Turbo mah menang belut henteu malah ka burung meureun. Oh, ayo. 50 juta aja 50 juta.